Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepangdeui dina pangajaran aksara Sunda. Ayeuna ngeunaan cara nulis aksara suara dina aksara Sunda. Nu mimiti aya kecap agama eta aya ga a, aya ga jeung ma. Imah aya deui nuliskeun umur aksara suara teh anu a i u e o e jeung e. Ieu aya deui empang. Contohna empang. Tina o aya oncom. Cara nulis aksara Sundana jiga kieu. Ieu aya enya, enya. Sanes enya bukan enya atawa e-nya tapi dibacana enya. Tah ieu anu beureum karek eupan. Jadi lamun e jeung u dibacana e. Salajengna cara nulis aksara ngalageuna. Mimiti dina kecap ka mana eta aya ka ma jeung na. Garap eta anu pena make pamaeh. Aya ngaca, cara, jarak, nyata, tahan, dada, nagara, pakarang, babasa, babasa, maraban, salajengna cara nuliskeun rarangken. Mimiti aya panghulu kecapna atawa katana miti. Tanda rarangken atawa pananda aya di luhur eta pamepet. Kecap atawa katana nereleng lain nereleng tapi nereleng tak aya di luhur tandana
Paneleung meuleum aya di luhur tandana, jadi ditambahan di tandana, jadi lamun ditambahan tanda robah sorana teh. Panglayar sadar nambahan sora R sadar. Jangjang dina panyecek tandana di luhur jika angka 0 atau bulet, mun ditambahan eta jadi nambahan eng jadi jangjang. Panyuku guru, mun make panyuku jadi nambahan sora u guru. Drama eta ku panyakra, cara nuliskeun rangkeun panyakra. Di video nusanesna aya penjelasan ngenaan eta, ngenaan panghulu, ngenaan pananda, fungsina panghulu naon, fungsina panyiku naon, fungsina paneleng teh naon. Ieu contoh nulisna. Panyiku taplak eta contona nambahan L panyiku teh jadi taplak. Paneleng contoh kecapna beberes jadi nambahan E ngarobah E beberes gitu. Mun panolong ngarobah sora O jadi O, contohna molongo. Paneleng jeung panolong eta tandana hampir sarua ngan beda di gigirna. Pamingkal madya contohna aya eta nambahan sora Y di tengahna. Aya di pangwisat aya gajah nambahan H di tukang eta pangwisat. Mun pamaeh ngaleungitkeun sora A tina ba jadi B unggul. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.